di urang lamun dijadikan kamari, lamun urang kamari ieu kurang menahan, bisa terprovokasi, bisa ribut urang antara urang jeung urang. Lamun kamari pimpinan Habib Rizik jutaan manusia 4 juta, sakawal 7 juta, jelas mah jutaan manusia. Walaupun kukumaha ge kadelekan ku urang, tetapi kapan NU henteu ngaduku. Urang teu nyaho jalan politikna, kunaon eta NU mantakan henteu ngadukung, malah nyana mah berat ka Ahok. Wallahu a'lam, urusan politik lantaran lain urusan agama. Sementara di dia anti kafir lantaran penistaan. Nu ditinjau adalah penistaan anak, terjadilah huru hara. Lamun kamari terpancing mungkin urang perang jeung Ansor, perang urang teh jeung NU, artinya FPI perang didinya polisi ge geus kos kitu mah korban bae, polisi ge Islam sarua bae, Ansor bakal korban. Tentara-tentara gadungan teh anu aya di NU naon ngaranna? Banser. Eta ge sarua korban. Di FPI pasti korban, polisi atau si Hamid si Junaid korban, sarua bae. Anu geus korban naon anu terjadi coba? Saha anu bertanggung jawab ke di akhirat? Mah keur carita di akhirat, di dunia bisa urang terus main hukum, tetapi kan teu etis. Untung henteu terpancing, alhamdulillah aman. 1 kali, 2 kali henteu terpancing, alhamdulillah. Jadilah sorotan dunia kajian dihenteu-henteu ge, cek sebagian tidak ada apa-apanya. Kenapa harus demo? Urang ulah ngadengekeun nu kos kararituna. Di dunia kabeh mengomentari positif terhadap demo tersebut. Walaupun NU mah apa-apaan sebab kabeh ngabogaan pandangan, NU ngabogaan pandangan tentang politikna. Sementara FPI ngabogaan pandangan tentang penistaanana. Tinggal urang bae milu ka mana. Nu untung Haji Pendi. Sebab naon? Waduh, buras karungan. Dikirim beas jeung buras, ternyata nu dijieunkeun nama paling 100-200, isukna jualan beas nyana. Nah, mata nyana nanyakeun di raya demo deui. Ka harti geus ekos kitu meureun. Henteu eta mah intermeso. Sia mah pajar bener bae deui. Henteu. Maksud nanyakeun dong iranya ada mode ya ka harti beureun lah. Madak amati baik-baik. Masya Allah karim, untung daya korban. Walaupun terus sampai per detik ieu can selesai. Ujung-ujungna mah tetap selesai kajian kukumaha ge per detik ieu muasih keneh. Kealotan si eta dipertahankeun lantaran backup backing di tukang NU jeung kiai-kiai. Kunaon si NU? Sebab ningali tina jalur politikna. Tetapi urang ningali penistaanana kadenge ku ceuleuk urang sangat biadab. Nistakeun Al-Qur'anul Karim, jelema anu aya nu nganistakeun ka Kangjeng Nabi, ka Allah, ka Quran, kemudian tetimbul girohna dek di mana ditenden imanna. Jawani urang ge kajen aing mah paeh ge ngabela Al-Qur'anul Karim. Di satu sisi jangan mah urusan politik aing mah teu neuleuh politik leuleuhna penistaanana pokona aing mah paeh ge kajeun pantas syahid jangan mun paeh henteu neuleuhna naon aing mah neuleuhna dinistakeunana teu hayang aing. Sementara ku aing disuci-suci kitab suci Al-Qur'anul Karim nyekel lagi kudu boga wudu aing si eta ngablak-blak paeh goblok meureunanan kadege ku ceuli aing satungtung aing hirup aing dek berjuang teu salah. NU ngabela naonna dieu ieu mah politik we ngomong kos kitu. Nah kos kitulah seputar keributan di urang awalnya seperti eta. Lamun kamari NU milu ribut gede di urang belum selesai, tetapi ku ayana aya nu nahan, alhamdulillah ku ari geus selesai. Alhamdulillah si Salman ge can balik ayeuna. Betah cak jana horenganan, masyaallah. Antum dari dulu bilang sama anak, weh ternyata paha-paha orang Indonesia manis-manis. Jangan gitu man. Sekarang pulang aja, ntar sini lagi dah mana. Lu jelas betaheun orang Arab di urang. Ya itu surga di urang mah tuh.
Sorga di urang mah tuh panas aya, teu sabaraha panas, tiris aya, teu sabaraha tiris. Coba di Uzbekistan, coba di Madinah geus tiris gartihan. Masya Allah, lamun geus panasna ya Allah ya Rabbi. Datang ka di urang dipersiapkeun semprotan-semprotan musim panas. Abi di Indonesia, ya Allah, atuh ieu mah geus surga Firdaus. Iku bae atuh. Awewe ka urang nararanya bae. Nararanya baik maksudnya Masya Allah lemah lembut ke orang komon ini mah ini mah pokoknya mah cerewet geus nararanya baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان والله أعلم بمرادي eling sira Muhammad waktune ngawahyukeun sapa pangeran sira ilal malaikati maring pirang-pirang malaikat alladzina amadda bihim nyatane wong akeh kang ngabantukeun ya Allah kalawan malaikat al muslimina wong kang muslim kabeh ani ngawayukeun ani kalawan satuhuna ingsun bi ani tegese kalawan satuhuna ingsun ma'akum ikut tetep sumertane sira kabeh bil audi wan nafsi kalawan nulungan wa nasrilan tegese nulungan pasabitu makang watakan sira kabeh alladzina amanu ingong age kang padang imankeun ya alladzina kabeh bil i'anati wat tabsyir kalawan nulungi lan ngabubunga saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b besok bakal dibakeun ingsun ing dalem pirang-pirang atine wong ake kang pada kalupur ya ladina kabeh ing wedi ala khaufa tegese wedi udribu maka pada pukul sira kabeh fauqal a'naq ing dalem sadukuring pirang-pirang gulu Ru'us tegese pirang-pirang sirah wadribu lan pada mukul sirah kabeh minum saking kufar atau alladzina kafaru far kullabanan saban-saban pirang-pirang pucuk tangan tegese ayat atrafal yadaini warjlain tegese pirang-pirang pucuk tangan norolan sikiroro fakana rajulu yaqsidu maka ana sapa wong langan iku nejaya rajul darba raqabatil kafir ing bukul kulo kafir atas kutu maka logor ya raqaba qabla ayasila ilaihi sayfu dalam sadurunge yang tatepung ilaihi maring kafir opo pedangnya rajul waromahum lan ngabalang ing kufar yang lan ngabalang kangjeng Nabi ing kufar sallallahu alaihi wasallam biqabdi kalawan sagenggeman kangjeng Nabi minal hasab saking kerikil alam yabuka masyikun ila dakhala fi ainihi min syai'un maka ora tetep sapa kang musyrik illa dakhala ing manjing dalem netarorone musyrik mina saking hasa apa syai'un suwiji-wiji pahazamu maka malundur ya kufar kabeh zalika bi annahum syaqqu Allah wa rasulahu
ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب والله أعلم بمراد ذلك العذاب تيمان kono bangkono siksa waqi'u bihim kang tuniba bihim kalawan kufar iku biannahum kalawan satuhuna kufar syaku iku pada julayaan ya kufar khalafu tegese pada julayaan atau nentang ya kufar Allah wa rasulah ing Allah lan rasul Allah mayusyakikillah siapa maniku julayaan ya maning Allah lan rasul Allah fa innallaha maka satune Allah iku syadidul iqab kang sangat nyiksane lau kademan dzalikum fadzuqu wa anna lil kafirin adzaban nar Allah alam bimurad dzalikum mutai mangkono al-azab tegese sisa pazuku iku bakal nyicipi sira kabehu ing azab ayyuhal kufar eling-eling pirang-pirang kafir di dunia ing dalam dunia wa anna lil kafirin lan satuna iku tetep kadang kang kafir kabeh fil akhirat ing dalam akhirat azaban nar opo siksa neraka opo siksa neraka urang keur meujeuhna nyaritakeun tentang sejarah perang Badar di mana rombongan kufar musyrik dipimpin ku Abu Jahal leuwih awal cicing di Badar jumlah 1000 dengan peralatan senjata anu mutakhir perlengkapan anu sangat dominan tentara anu terlatih terketahui ku para sahabat Kangjeng sementara rombongan Kangjeng hanya 313 teu aya persiapan perang sebab awalna untuk menjegal Ir tetapi instruksi Gusti Allah kudu melaksanakan nafir yakni perang melawan persenjataan anu lengkap perlengkapan anu pohar senjata tur perlengkapan ditambah ku tentara anu geus terlatih bilangan anu sakitu loba mulai muslimin merasa ragu tetapi keraguan tersebut dihilangkan ku Gusti Allah dengan dibere hujan wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rizqa syaitan wal yarbitu ala qulubihim wa yuthabbita bihil aqdam. Rombongan Kangjeng sebanyak 313 mulai mendekat ke Badar walaupun geus dibere ketegaran melalui ucapan Kangjeng wahyu Allah turun tetap kemanusiaan masih aya can optimal 100% tetapi mulai merapat setelah merapat sekitar masih aya 500 meter berhadapan jeung musuh tidinya Ki Hubab bin Munzir al-Ansari nyarita ya Rasulullah ahadza manzilun anzalakahullah apakah tempat ieu anu memang tempat diperintah ku Gusti Allah kudu cicing di dia lamun memang ieu tempat dititah ku Gusti Allah boleh
Tetapi lamun ieu tempat sakadar prinsip, sakadar pemikiran tuan, kula ngabogaan pemikiran anu leuwih mantep. Di salah satu tempat di mana didinya deket ka cai, walaupun cai geus dikuasai ku musyrikin, tetapi didinya mungkin leuwih deket ka sumber cai, didinya bisa nyieun parit-parit jeung nyieun empang-empang. Jang sakadar penampungan-penampungan jeung mudah-mudahan kulanya homedan didinya. Hubab salah satu jelema anu cerdas, masyhur dina kecerdasan. Dengan musyawarah Kangjeng Nabi, prinsip tersebut dipakai ku Kangjeng Nabi. Saat ieu kami kabehan nuturkeun anjeun. Berangkat mendekat ke musuh. 313 brek. Iyalah cek Hubab. Ternyata geus kadeuli musuh. Tempat ieu sangat strategis. Musuh tuh geus kadeuli. Paling tinggal 100 meter. Urang istirahat di dieu, urang cicing di dieu ketika peperangan terjadi. Urang geus ngabogaan tempat. Maka ieulah tempatku sangat strategis. Wah, ku Kanjeng Nabi dipake. Bagus anjeun Hubab. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz. Ceki Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, ala nabni laka Quraisyan. Kumaha lamun di dieu ngabangun markas. Jang tuan berteduh, jang tuan berlindung. Ketika engke aya sesuatu anu gugur kurang dibawa ke markas tersebut. Perlengkapan walaupun sangat minim tapi kurang lamun geus boga markas kan bisa diteuneun di dinya. Andai kata ke aya makanan dan minuman bisa diteuneun di markas. Kecapean urang cicing di markas, bila setuju ulah dek siap ngabangun Quraisyan. Kanjeng Nabi sangat menyetujui. Silakan Sa'ad. Nyian, inilah markas. Dijieun saaya-aya lain tina beusi cara kuat. Neangan kakayuan, neangan palapa korma, neangan tangkal-tangkal korma, dengan gigih jeung giat dijieunlah mamarkasan. Lain mang markasan, mamarkasan. Mang markasan mah tukang ragaji. Mamarkasan. Tutup rapi. Kangjeng Nabi asup ka jero, nyalande ke keluar deui. Kangjeng, bagus ide anjeun wahai Sa'ad bin Mu'adz, masyaallah kan. Luar biasa. Tidinya kaum musyrikin keluar salah satuna Utsbah. Ki Utsbah pidato di karangan musyrikin dengan suara anu lantang. Ceki Utbah, wahai saudara-saudara sekalian, walaupun kuantitas kita banyak, tentara kita terlatih, perlengkapan sangat dominan, penghibur-penghibur di samping kita sangat luar biasa, dengan berbagai tagoni-tagoni nyanyian ahli-ahli nyanyi, lengkap, tetapi jangan dikira Muhammad lebih cerdas daripada kita. Rombongan Muhammad pasukannya tidak seberapa. Kita tahu personil Muhammad 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Tetapi bantuan Muhammad spektakuler. Naon cenah eta kieu spektakuler? Aing teh nyaho eta. Inilah yang perlu diperhitungkan. Caki Kholab, mana ngomong gitu, naon maksudnya? Maksud saya berbicara seperti ini tidak lain kecuali an amna alinnas al-haram. Jangan dilanjut peperangan ini. Sebab perasaan saya sudah lain sebelum berangkat untuk maju ke medan peperangan.
merinding saya. Tadi budak dek perang berikak dulu. Teu beres. Ada sesuatu yang merinding ceknya. Takut. Cek heula pula ngomong gitu sih. Iya kan geus terjadi tuh musuh manya urang dek mundur. Aing geus. Tapi geus. Tarolol geus sedikit. Sieun aing geus sebenarnya. Tapi ulah ngomong gitu sih. Rahasia bae rahasia. Kadenge berita ieu ku Abu Jahal. Jol Abu Jahal. Hei. Aya naon sia si garewas? Tidak, Bos. Sedang membicarakan tentang strategi perang, Bos. Bohong sih. Emang aing teu boga ceuli. Ceuli aing normal kene goblok. Kajen kuku mah geus sia boga kasieun kan. Lain gitu ceki Utbah. Urang teh akan dek menghadapi pasukan Muhammad. Pasukan Muhammad datangan saeutik. Tetapi kadang-kadang dengan kecerdasan pasukan-pasukan Muhammad, eta teh urang bisa tungtungna bisa eleh. Ulah ngomong gitu dia. Asana ka Baduy heula barenana ya. Beres ya Abu Jahal. Sembarangan dia ngomong. Di Mekah dia ngomong gitu mah ieu mah atuh lain waktu ngomong gitu je. Sembarangan dia. Wallahi la narji'u hatta hakamallahu bainana wa baina Muhammad. Demi Allah, urang ulah balik ke Mekah mundur tanpa melakukan peperangan sehingga Allah menghukumi memastikan antara urang jeung Muhammad sanu eleh. Kadangnya gitu siap. Siap, Bos. Sieun ka Abu Jahal. Abu Jahal siap mundur deui ka tukang. Utbah ngomong deui. Ai sia ulah. Nu sabenerna ieu mah teh sia-sia dapat. Sarua. Tarolol jasa. Sieun. Insyaallah. Keur kitu-kitu di barisan musyrikin anu geus siap. Baris-baris. Untuk barisan penyerang, untuk barisan pemanah, untuk barisan pertahanan disiapkan sedemikian rupa. Cok kaharep salah seorang ngaranna Ki Aswad bin Abdul Aswad. Tidinya nana nangtangan, hai Muhammad, mana jagoan-jagoan di antara maraneh kabeh? Yo Aswad bin Aswad. Mekah sa Mekah geus daun kabeh. Di luar Mekah geus carawan kagagahan Aswad. Tanpa diperintah ku Kangjeng Nabi langsung Ki Hamzah bin Abdul Muttalib maju ke hareup. Mana Aswad? Mana Aswad? Sabut pedang teu kadeuleuan nyabut pedangna ku cepet-cepet Ki Hamzah. Set! Langsung bari nyabut bari kena bitis gagolepa. Mana Aswad? teu kanyawan deui tak kecepet Ki Hamzah. Set! Bari nyabut bari kana bitis. Masyaallah tamah geus leuwih ti Cimande eta mah. Kan aya nu ngomong don Cimande geluti lo. Ngan wani nangan ka kadal doa. Kieu we dagan. Hamzah cekang yang Rasul. Tah. Ade. Isbir ya Hamzah. Sabar ya Hamzah. Perang can dimulai. Ulah waka. Anjeun bisa sabar di medan laga seperti ieu bakal boga kagagahan 700 tikal dibanding ejeung langsung kahayang maneh dihayukeun. Nyeuleunna Aswad geus bae. Cek Ki Hamzah can sabaraha eta sakina teh. Sidina Ali kahareup Hamzah. Eta kunaon? Aing bari nyabut cekena bari dikitukeun doa.
awas cek Sayyidina Ali lain tanaga maneh heunya tegar inget tegar ti cek Kanjeng Nabi ya Ali ta'al isbir ya sabar lamun kira-kira Kanjeng Nabi henteu jadi penengah peperangan encan diperiwit encan dipepe kenong encan ditiup tentang bulaina peperangan geus sarariap jasa tentara sing arajal ti musyrikin ti Kanjeng Nabi pohara tapi Kanjeng Nabi sabar isbir Masya Allah nu jadi masalah kok eta bisa gara-raga kitu sih sahabat padahal mah kuantitas anu sangat minim dibandingkeun jeung musyrikin perlengkapan saya aya tetapi gagahna luar biasa korenganan lain sambarangan Allah mereka gagahan melalui malaikat idzyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum ingat wahai Muhammad idzyuhi waktuna Gusti Allah rabbuka pangeran anjeun mere wahyu ilal malaikati ka para malaikat alladzina amaddahum bihim almuslimin malaikat teh anu ngabantuan diperbantukeun ku Gusti Allah jang nulungan para muslimin ngalawan musyrikin wahyuna anni ma'akum bejakeun hai malaikat bahwa kaula teh bareng jeung aranjeun bejakeun dalam rangka nulungan negakeun bercokol bejakeun anni ma'akum kaula nu agung pangeran bareng gitu jeung maraneka masyaallah fasabbitul ladzina amanu hai para malaikat bejakeun ka para musyrikin sabbitu nangguhkeun aranjeun kabeh nguatkeun aranjeun kabeh ngekarakeun aranjeun kabeh netepkeun alladzina amanu kajelema-jelema ariman rombongan mukminin sahabat jumlah 313 bil i'anati wat tabsyir kalawan ditulungan jeung dibubungah bakal menang ternyata horenganan malaikat ngarupa manusia kadeuleu ku sahabat ai eta sah cak cenah jaya teh mah asana teu wau tapi gagah amat jeung kasep amat aya urang ge teh teu wau tapi jaya teh teu gagah mendingan dipicen teh mah kitu walai gagah ngileuk deui ka dieu nya ieu sah ki malaikat teh taruh nu kamari geus dicaritakeun teh nu pertama turun 1000 kadareuleut tah ku para sahabat musyrikin mah teu neuleuh kadeuleuna saeutik bae tapi ku sahabat neuleuh ka dieu malain deui neuleuh ka dieu malain deui neuleuh ka tukang saha ieu Haji Pendi ge pernah kos gitu oh pernah mah ieu sa ieu kunti anak aya ieu mah genderuwo aduh diriung-riung ku makhluk halus ditanya kunti kunaon sia eta kadinya atuh ieu kan bosna cek Masya Allah. Nah, iyalah nu paling istimewa naon? Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru bakal nibakeun kaula cek Gusti Allah fi qulubil ladzina kafaru kajro-jro hate para kafirin mendadak diberesieun ku Gusti Allah. Paingan tadi ki Utsbah, paingan tadi ki Khalaf, sederetan musyrikin mung ditanya kok urang jadi sieun horenganan ku Gusti Allah diberesieun asal geus diberesieun bae boro-boro perang di medan laga cacak-cacak dek tinju bae haju geus kadel waduh mengtesen mas robotanana atau geus nyana geus moal bisa ngalawan naon kena angin doang golepak bae. Padahal mah barang ditanya kok makan ngagolepak saya sebenarnya main-main aja saya cak musuhna goblok udah coba
Kenapa? Daripada menyon. Jadi geus sieun teh heula. Baheula ka Muhammad Ali geus sieun teh heula jelema. Asal Muhammad Ali deuk tampil bae ge musuh geus beres sieun kabeh. Warenganan dibere wiridan Hizib Nasor teh Muhammad Ali teh. Serius ya bah, nu merena ulama ti Mesir jeung ti Maroko. Dibere Hizib Nasor diwirid ku nyana, dibere Hizib Rifai. Eta teh musuh asal naik bae Muhammad Ali asal gigit-gigit. Geus sieun ti heula, aya nu encan kikian-kikian ngagulupan, naon atuh? Oh, sarua eta. Ieu ge sarua ieu. Mike Tyson teh ngan kulantaran haju ditarik ku guruna teh di Uzbekistan guruna Mike Tyson 2 jeung ti Mesir kita eureun setelah asup Islam kan teh terus bae ngawiri di ngaranan Yusuf. Masya Allah wahara jasa warenganan lain main-main sebab naon nu mantak ditarik ku guruna Mike Tyson mah lain cara Muhammad Ali mah bisa kontrol Mike Tyson mah asal di kota bae lelempangan aya bae nu kanyana bangun ngamanyunan jeger betul naonan sabaraha nu korban asal jana keluar bae aya bae nu korban cak guruna ieu si kiamat si budak ngawiridna kurang tamat ya budak ieu nah mantak tarik ulah jadi teu kaluar ti hizib modal kamari nu berangkat ke Jakarta beuh aya nu geus kebeten-beten hiji. Tetapi lain lalagaan emang teu sieun kitu polisi sieun. Dengan lapang dada loba polisi nu ngomong sieun. Henteu sumput salindung kafir ge sieun. Ye emang ulang lamun wiridan bae kitu teh emang kafir teh beres sieun. Nu matak deuleu kiai lah sabira kiai na mah jakuru. Malah mah bengek tapi lamun nyana geus tampil sieun kafir lain nyanana atuh sapira nyanana aduh dibukakeun calana jeung jerona ge gedean jerona tetapi lain etana wawanen anu dibantu ku malaikat Masya Allah asal geus baca hamim ain sin qaf mulai kadeuleuna sakitu leutik gede kafir sieun tah boga eta ta muslimin mah lamun dicaritakeun kejadian Baghdad loba nu arasup Islam emang kunaon kitu eta orang Amerika sieun kejadian di Israel anu di luar konstantin manusia loba nu arasup Islam Yahudi terutama Amerika aya sieun kuari di Suriah emang henteu sararieun Amerika loba anu arasup Islam urang baheula Belanda di urang emang kumaha gitu sieun Belanda loba nu asup Islam di dia tadi pada gara-gara tadi Pasar Baru loba Belanda nu asup Islam aju kawin di urang Pasar Baru Tangerang tuh di Beladi tuh deket Cengkareng Belanda asup Islam Beladi di pos tah Belanda asup Islam kawin jeung urang pos Duh cenah kiai kos ka zamanan sih mah kitu baik sih ka aing pokon teu percaya aju cenah kiai nyaona ti mana aya turunan Belanda datang ka dieu muriang anakna ngimpi kudu dibawa ka Indonesia sanggeus dibawa ka Indonesia dibawalah ka dieu ke zaman Abah kalau saya bisa sembuh dengan mimpi ini maka saya akan masuk Islam eta teh anak bapak kolot nama geus Islam lantaran ieu anak nama balik ke Belanda di antara senggeh-senggeh nama aya nu balik deui ka Kristen ngimpilah nyana dibawa ka dieu kukula diajak ka Cianjur nganuduhkeun doang tah tempatna tobib dirinya menang saminggu cager balik dia asup Islam Belanda teh nyana dongeng bawa baheula ke zaman penjajahan kawin jeung urang dia anak-anak mah di Belanda kok jeung urang pos jeung loba Belanda di nu arasup Islam teh eta teh gara-gara sieun nu mantak kuari kafir-kafir teh sieun ka urang hiji urangna teh terjal nomor kadua tilok babacaan katilu menta duit malulu geus teu dianggap ulah kiai lamun geus teu menta sieun dibere letik tilok deui sieun tolol teh kiai
goblok nu leutik buaga tidak rada gede tidak gedean setik tidak gede jasa ya oke. Mal panjang-panjang lah jaki ini ayak wari. Iyalah hiji Allah ngawahyukeun ka para malaikat bahwa malaikat teh diperbantukan untuk membantu para muslimin. Wahyuna anni ma'akum aing barang jeung arajan kabeh. Dua dijakeun ka para mukminin muslimin sabbitul ladzina amanu teguhkeun tangguhkeun siap anjeun nu bakal ngabela. Tilu saulki fi qulubil ladzina kafaru ra'ba kaula nu agung bakal meresieun ka jero hate-hate musyrikin masyaallah kan tugas Allah hai para malaikat lantaran malaikat ai perang sih kumaha teu jauheun kan malaikat mah teu pernah aya nu gering di luhur langit teu pernah silih layar teu pernah maulidan macan naon teu pernah rajaban teu pernah nyana mangan saukur tasbih hamdalah salat teu pernah nyana perang teu pernah malaikat tahu nafsuan. Ai kami urang kabehan cek malaikat nu tarurun ka bumi nu sarariap urang ieu titah perang ai perang kumaha. Teu bisa malaikat matak diinstruksikan ku Gusti Allah. Hei malaikat perang teh 4.000 faukul anak tau papahan tuh hulu musuh beakeun ku maneh. Oh eta ya kecil cek malaikat naon deui 4.000 minum kulla balan beban ku aranjeun kabeh seikat kabeh sopar kulla balan leungeun jeung sukuna beakeun kabeh ya cek malaikat kecil teh mah. Terjadilah silih tantang kedua belah pihak ngangsek Kangjeng Nabi rombongan anak musyrikin ngangsek pimpin Abu Jahal. Setelah silih ansek mulailah peperangan dimulai lantaran Ki Aswan geus paeh ti heula Abu Jahal marah rancang dimulai tetapi salah satu prajurit kami geus paeh biadab sia Muhammad. Sidina Ali mereka ulang ngomong biadab siap buang ke mana goblok tarojol di Abu Jahal tarolol sia kabeh ge teu nghargain ka aing sia aing teh salah ye Jol Hamzah sagede sia dilalap sia ku aing. Kapan terjadilah adu omong anu dahsyat luar biasa malaikat Noel ka Kanjeng mulai encan Masya Allah. Oke, lamun geus kula ngacungkeun bendera ka karak sat oh oke. Malaikat mulai lantaran geus paharong-harong ngomong anu geus pacentang-centang weuh geus pokona mah omongan kahindakeun jeung ngaranna ge perang atuh lamun ngomongna sopan mah lain perang. Wahai Abu Jahal yang mulia perang sama kos gitu mah geus bahasa tengik bahasa naon geus kalaluat tengik sia. Wah muarai ka Kangjeng Nabi mulai ngacungkeun bendera set di ditu ditiup teng perang malaikat tampil dengan prima atuh teu kadeulean ku para musyrikin cacet sahabat kaget nu manta kaget kieu nyana deuk ngahajar beheung musuh beheung geus ngagulimpang teh cek kira koy kieu diajar deui itu geus ngagulimpang teh lah diajar deui leungeun geus teroblok cak jare cak sahabat ieu kiamat perang. Masya Allah kan nu mantak fakana rajulu yaqsidu barbaraqabatil kafir maka aya salah seorang sahabat ngamaksud nempas beung kafir ternyata atas kutu qabla ayasila ilahi saifu geus gagoloncong ti heula eta beheungna hulu memeh pedang eta seorang sahabat datang ka beheungna
itu kene leungeun jeung suku. Bahkan keunikan anak Allah mere wahyu ka Kangjeng Nabi, hai Muhammad geura nyokot maneh kana pasir-pasir sarauan dak timpakeun waromahum biqabdatihi minal hasa. Kangjeng Nabi ngarau pasir tak balangkeun Muhammad, balangkeun ka kafir sak alam yabqa masyikun ila dakhala fi ainihi aminha syai'un. Eueuh hiji-hiji acan nu teu kaasupan ku pasir. Atuh peureum kabeh. Atuh tinggal sahabat bae muyah mae, goyang-goyang. Ini dia. Ngan kikiran doang sahabat sebab malaikat cas. Tinggal Sayyidina Ali, ieu urang beupeun naon? Ngobrol jeung Abdi Aisyah mana? Henteu aing mah. Atuh goyang di luhur ku ontak kakararieun. Malaikat anu dahsyat luar biasa. Masyaallah karim. Iyalah kejadian perang Badar anu luar biasa bantuan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah di mata dunia. Baik di muslimin urang terus membaca sejarah. Diabadikan melalui ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, dibaca ku Kristen, dibaca ku Katolik, dibaca ku Protestan, dibaca ku Yahudi, dibaca ku berbagai musuh-musuh tentang sejarah akur kami, keistimewaan perang Badar. Numantak salatullah salamullah ala taha rasulillah kadituna bi ahlil badri ya Allah. Geus bae nyaritakeun perang Badar anu luar biasa. Sejarah paling pohara. Peperangan adalah perang Badar. Sampai menari-nari sahabat di atas kuda, menari-nari sahabat di handap, menari-nari lantaran loba keanehan-keanehan kadeuleuh malaikatna. Kadeuleuh malaikatna tanpa susah payah mengeluarkan tenaga. Ternyata 70 tokoh sahabat termasuk Abu Jahal dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Dzalika ari eta siksaan terjadi kepada kufar bi annahum syaqqullah kulantaran maranehanana ieu nentang ka Allah jeung Rasul. Nah, siksa seperti itu. Nu mantak dibejaan ku Gusti Allah ya. Wa may yushaqiqir rasul wa may yushaqiqillaha wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Saha jelema anu nentang ka Allah jeung Rasulna, Allah anu bakal nulungan melalui prajurit-prajurit Allah. Walaupun tanpa prajurit Allah Maha Kawasa sunnatullah seperti itu. Fa innallaha syadidul iqab, sayyidina Allah maha dahsyat siksaan. Setiap peperangan muslimin di mana baik, lamun memang benar-benar li'ilai kalimatillah dibantu ku Allah. Numantak Kangjeng Nabi geus caritakeun Islam bakal surut. Kesurutan Islam adalah karena niatan-niatan para pemimpin Islam anu teu ikhlas. Ke Islam bakal naik deui. Numantak Islam bakal naik lantaran pemimpin-pemimpin Islamna mulus niatna. Engke bakal turun deui Islam teh sebab ieu niatan-niatanna teu mulus. Ke naik deui. Kitu baelah Kangjeng Nabi nyaritakeun, bahkan tahun-tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Tahun kesurutan Islam, tahun naikna Islam, tahun kesurutan Islam, tahun naikna Islam geus dijelaskeun nu sabenerna mah ku Kangjeng Nabi. Dina hadis la tazalu wal eureun ummati ummat kaula zahirina 'alal haq, terus bae ngalahirkeun hak melalui kekuatan-kekuatan ucap, kekuatan tenaga, kekuatan organisasi, rombongan, wal eureun baik perorangan maupun buah barengan
zohirina alal haq, di tengah-tengah hiruk pikuk manusia kadieu haram, kaditu haram, kaditu riba, kadieu bohong, kaditu bohong. Keadilan Allah nyiptakeun seorang hambana anu nuntun umatna supaya ulah terlena dina kaharaman, ulah terlena dina kabohongan, ulah teu nyaho kana kajujuran. Aya bae Gusti Allah cal saurang dua urang nu negakeun agama Allah zohirina alal haq. Baik sekupna sekup kabupaten, sekupna sekup provinsi, sekupna sekup nasional atau sekup dunia disebut mujaddid. Setiap satu abad Allah nyiptakeun mujaddidul Islam. Asal satu abad cal mujaddid. Adapun kekuatan-kekuatanna walaupun henteu kebal tetep aya bae. Engke bakal jaya deui Islam itu. Selalu kitu bae. Kuaceun kumaha ge batur ngaulah-ulah ge nyaritakeun haram-haram geus milu kabeh kaditu teh ngahalal-halalkeun nu haram aya bae ke nu kuat haram tetep haram makruh tetep makruh kajen teuing ku bage teu sieun tetep zahirina alal haq la tazalu ummati zahirina alal aya bae kos kitulah sejarah Islam urang lamun nyaritakeun tentang para sahabat lanjut ku para tabiin terus ku atbat tabiin kabelah dina tak surut muncul deui di zaman Wali Songo walaupun henteu sampaikeun saabad surut sampai ka ayeuna tetapi engke bakal muncul di memeh Imam Mahdi Islam bakal jaya tentu kejayaan Islam teh berkat berjuang di unggal negara engke bakal berjuang di unggal negara engke bakal peperangan leletikan jadi gede sadunya kabeh kakarak calbeh muncul heula Islam kakarak keset muturut deui karak hancur-hancuran tidinya menunggu Imam Mahdi. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dzalikum fadzuqu wa anna lil kafirin adzaban nar. Dzalikum tu itu siksa anu tadi geus dicaritakeun singgelintirna para raih tokoh-tokoh musyrikin di samping deui nu sejenna jadi boyongan-boyongan harta-hartana jadi harta rampasan nailah siksaan bagi jelema-jelema musyrikin cek Gusti Allah fadzuqu rasakeun ku arajeun kabeh siksa eta kasakadar di dunia ku ari geus areleh musyrikin teh nu paeh geus jelas paeh nu hirup jadi boyongan ku ari mah lalaki jeung awewe harta-hartana jadi rampasan perang geus eueun naonan musyrikin saat eta selesai pertarungan antara muslimin jeung musyrikin teh dengan Badar rasakeun siksa dunia encan selesai kumaha wa annal kafirin adzaban nar engke di akhirat musyrikin bakal dikenakeun siksa neraka dunyana terbunuh nu hirup terboyong harta jadi harta rampasan di akhirat tetap disiksa naudzubillah min zalik iyalah urang nyaritakeun engke tokoh-tokoh anu paehna saha boyongan nu kaboyong saha harta rampasanna sabaraha dalam rangka perang Badar ieu maka karaket ternyata bantuan malaikat Gusti Allah diturunkan hiji ulah cangcaya kaulah babarengan jeung anjeun dua teguhkeun hate-hate muslimin dengan bantuan-bantuan aranjeun kabeh terlihatlah ku para prajurit-prajurit Islam wajah-wajah baru anu tarurun ti langit tilu hate-hate musyrikin dibere sieun anu luar biasa opat cara-cara perang malaikat dibere di tangan teman musyrikin lima menang muslimin eleh musyrikin genep siksa dunia terhadap para musyrikin di akhirat ge mereka kena deui ku siksa ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa muslimun lan ngariwayatkeun sapa Imam Muslim anna Rasulullah ing satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iku ngucap ya Kangjeng Rasulullah ing lafaz idza futiha alaikum farisun warum tatkala wis den bongkar ing atas sira kabeh au paris lan rum tadafastu bakal silih siap aranjeun kabeh wa tahasatu bulan silih hasudan sira kabeh wa tadabartu lan silih pungkuran sira kabeh wa tabaqatum lan silih benduan sira kabeh summa tantaliquna fi masakinil muhajirin kali-kali lumaku sira kabeh ing dalam pirang-pirang umah ya muhajirin kabeh taj'aluna anda diakan sira kabeh ba'dhum ing setengah muhajirin la riqabi ba'din ngalindih ing atase kulune setengah Kangjeng di masa hirup berjuang teu eureun-eureun termasuk salah satuna tadi perang Badar, Uhud, Hunain dan lain sebagainya. Kemudian Kangjeng kasepuhkeunana istirahat tetapi nyeureurkeun salat sapeting Kangjeng teh salat teu liren-liren terus we salat Kangjeng teh ka masjid ka bumi ka masjid ka bumi i'tikaf tepikeun ka kacaritakeun barareuh Kangjeng teh sampeanana seueur anu nyarios Gusti ya Gusti mah atuh parantos dihampura mata qaddama min dzambik wa mata akhar bahkan teu aya dosaan Gusti mata qaddama wa mata akhar maka jeung kokomoan amat tepikeun ka barareuh jawaban Kangjeng afala akunu abdan syakur apakah teu resep kitu kula jadi hamba anu loba syukur ka Gusti Allah memeh maot selalu bersyukur ke Gusti Allah. Eueuh hiji lolongkrang lolowong waktu kecuali dipakai tasyakur, tafakkur, muraqabah ka Gusti Allah. Ibadah tekos kitu kan. Nu mantap turutan ku urang keur ngorang mah termasuk kana bajidor, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabukakeun androk. Geus geun bae mah keur ngora ieu. Nah, ayeuna urang geus kolot. Pohokeun masa eta tobatan. Ku ari mamaningan ge ti masjid ka imah, ti masjid ka imah. Pantes. Umur 60 tahun geus eueuh kegiatan dagang, eueuh kegiatan nanaon, televisi teu boga, HP teu boga. Tasbih bejeng Quran anu digecek-gecek teh eueuh marah ka imah teh ngan sakadar ngadeukeutan si ninina geus nyahueun kana kahayang-hayang si akina geus sakikituna bae geus ulah aya dedesekan tentang persaingan dunia pemikiran pareuman tentang dunia arahkeun ka akhirat pantes sigana mun jelema umur 60 tahun kos kitu ieu mah umur 60 tahun HP 3 masyaallah kari ka anak ka incu marah keneh tatangga geus nu wani liwat kita kari nyembung aing usi aya si eta teu puguh teu karo anu cak-cak delakak teu pararuguh teu jelema teu puguh salahna aing ngalawan salah teu ngalawan salah dahar mun teu seboboko teu nginum beuh geus maes rujak segala susu segala asal kurang bae pamajikan jadi sasaran pan ieu mah ngaleuwihan ti Firaun tah geus kolot diajakan ku batur ka mana majung nu ngarora bae Abah Haji malah geus kolot Haji urang ka dituyu urang ka karang bolong karang na geus teu bolong luar biasa
Abah Haji mendek di imah baelan. Abah Haji mah paling lempang ke kuburan. Abah Haji mah neulean belah mana ieu bakal. Tuh lamun anu kos kitu murid ka 10 urang adanya. Ieu mah lain, Pak. Anu nanya, "Aya Abah Haji ka mana?" "Oh, jana batu keur main bola." Masyaallah. Kolot main bola. Ya Allah. Bener 2 poe tanyakeun Abah, "Ayo Abah Haji ka mana?" "Tadi aya sinden nyasab." Ngajuk aja da diantarkeun dibonceng nya aja ngomongna mah ngamal kebal jati isu kieu teu balik deui ka dieu. Tolol teh Ki Haji goblok. Nah iyalah dicoba ke urang mal ka mana deui urang bakal balik ka ditu. Sok geura renung-renung urang. Masyaallah kari Kangjeng pernah nyarita. Engke bakalna Persia bakal hancur di tangan para tabi'in. Engke Konstantinopel bakal lebur, Rum bakal hancur. Nah, dengan janji Kangjeng Nabi, bunga bakal jadi kenyataan. Tetapi setelah tumbangna Konstantinopel, tumbangna kerajaan Romawi, tumbangna kerajaan Persia, tidinya muslimin bakal pohara di mata dunia. Cuman bakal timbul persaingan-persaingan. Tidinya lah bakal kompetisi. Tidinya lah bakal silih omongkeun. Tidinya lah bakal silih pungkuran. Lamun geus silih omongkeun persatuan jadi pecah. Lamun geus silih pungkuran silih tukangan perkumpulan tali wa'tasimu bihablillah bakal hancur. Diakibatkan cinta dunia. Kangjeng Nabi ngakhawatirkeun lain ku sebabna naon kehancurna agama, cinta dunia. Salah satu sitiran hadis Kangjeng Nabi anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun ku Imam Muslim di mana dibongkar Persia, di mana dibongkar Romawi. Tidinyalah engke bakal Islam luhur, tetapi di balik keluhuran Islam bakal silih siap kompetisi. Tahasatum silih hasudan dararengki. Tadayantum tadabartum silih tukangan. Silih tonggongan, silih omongkeun tabagotum bahkan silih benduan. Engke bakal lalumpang anjeun lalumpatan anjeun fi masakidil muhajirin. Tidinya aranjeun kabeh bakal ngajadikeun sebagian muhajirin ada riqabi ba'din, yakni blok-blokan jelema bakal ieu dianuti ieu teu ieu dianuti. Akibat blok-blokan imam bakal mararuncuh. Dengan muncul imam di satu kampung di mana aya imam 2 moal beres, di satu daerah imam aya 2 moal beres. Komo kepala negara Islam jeung Islam bakal ribut cek Kangjeng Nabi. Organisasi Islam jeung organisasi Islam bakal ribut. Pemimpin Islam jeung pemimpin Islam bakal ribut. Ketika geus terjadi negara Islam jeung negara Islam ribut, ieu fitnah anu paling gede. Pemimpin Islam jeung pemimpin Islam ribut, ieulah fitnah anu luar biasa. Di mana Islam jeung Islam ribut, ieulah bakal bahaya. Terjadilah di unggal negara keributan-keributan Islam jeung Islam. Yaman jeung Arab kuat. Suriah perang Islam di jerona. Walaupun anu jadi kitu biang keladi nama tetap Yahudian Amerika, tetap baik orang bisa diulin-ulin ku manehanana, dipermainkan ku manehanana lantaran orang pernah numbangkeun manehanana. Sejarah ketika orang numbangkeun manehanana nyana apakah lunak moal tetap baik terus nyana teh terus dendam kesumat.
dengan badar anu luar biasa. Apakah selesai? Henteu. Keturunan Abu Jahal, keturunan Khalaf, keturunan Utbah, keturunan Aswad, dan keturunan anu lain anu kuari jadi Yahudi dendam kesumat walaupun kukumaha pemimpin Islam kuai bunuh panjen kukumaha sabaraha puluh ratus geus sabaraha ribu ulama anu dibantai teu eureun terus bae Islam terus bae deui berangkat merangan kafir terus bae berangan Islam moal eureun kitu bae di urang lamun dijadikeun kamari lamun urang kamari ieu kurang menahan bisa terprovokasi bisa ribut urang antara urang jeung urang lamun kamari pimpinan Habib Rizik jutaan manusia 4 juta sakaol 7 juta jelas mah jutaan manusia walaupun kukumaha ge kadeulekan ku urang tetapi kapan NU henteu ngaduku urang teu nyaho jalan politikna kunaon eta NU mantakan teu ngadukung malah nyana mah berat ka Ahok wallahu a'lam urusan politik lantaran lain urusan agama sementara di dieu anti kafir lantaran penistaan nu ditinjau adalah penistaan anak terjadilah huru-hara lamun kamari terpancing mungkin urang perang jeung Ansor perang urang teh jeung NU artinya FPI perang didinya polisi ge geus kos kitu mah korban bae polisi ge Islam sarua bae Ansor bakal korban tentara-tentara gadungan teh anu aya di NU naon ngaranna Banser eta ge sarua korban PFI pasti korban polisi atau si Hamid si Junaid korban sarua bae anu geus korban naon anu terjadi coba saha anu bertanggung jawab ke di akhirat ieu mah keur carita di akhirat di dunia bisa urang terus main hukum tetapi kan tetis untung henteu terpancing alhamdulillah aman satu kali dua kali henteu terpancing alhamdulillah jadilah sorotan dunia kajian dihenteu-henteu ge cek sebagian tidak ada apa-apanya kenapa harus demo urang ulang ngadengekeun nu kos kararituna di dunia kabeh mengomentari positif terhadap demo tersebut walaupun NU mah apa-apaan sebab kabeh ngabogaan pandangan NU ngabogaan pandangan tentang politikna sementara FPI ngabogaan pandangan tentang penistaanana tinggal urang bae milu ka mana nu untung Haji Pendi sebab naon waduh buras karungan dikirim beas jeung buras ternyata nu dijieunkeun nama paling 100-200 isukna jualan beas nyana nah eta nyana nanyakeun di raya demo deui ka harti geus ekos kitu mah henteu eta mah intermeso sia mah pajar bener bae deui henteu maksud ngananyakeun dong iranya aya demo deui ya ka harti beureun lah madak amati baik-baik Masya Allah karim untung daya korban walaupun terus sampai per detik ieu can selesai ujung-ujungna mah tetap selesai kajian kukumaha ge per detik ieu muasih keneh kealotan si eta dipertahankeun lantaran backing di tukangna NU jeung kiai-kiai kunaon si NU sebab ningali tina jalur politikna tetapi urang ningali penistaan anak kadenge ku ceuleung urang sangat biadab nistakeun Al-Qur'anul Karim jelema anu aya nu nganistakeun ka Kangjeng Nabi ka Allah ka Quran kemudian tetimbul girohna dek di mana ditenden imanna jawani urang ge kajeun aing mah paeh ge ngabela Al-Qur'anul Karim di satu sisi jangan mah urusan politik aing mah teu politik leuleuhna penistaan anak pokona aing mah paeh ge kajeun pantas syahid jangan mun paeh henteu leuleuhna naon aing mah leuleuhna dinistakeun anak teu hayang aing sementara ku aing disuci-suci kitab suci Al-Qur'anul Karim nyekel lagi kudu boga wudu aing si eta ngablak-blak bae goblok beureunanan kadege ku ceuli aing satungtung aing hirup aing dek berjuang teu salah NU ngabela naonna dieu ieu mah politik we mah kos kitu nah kos kitulah seputar keributan di urang awalnya seperti eta
lamun kamari NU milu ribut gede di orang belum selesai tetapi ku aya nu nahan alhamdulillah ku ari geus selesai alhamdulillah si Salman ge can balik ayeuna betah cak jana horenganan masyaallah antum dari dulu bilang sama anak weh ternyata paha-paha orang Indonesia manis-manis jangan gitu man sekarang pulang aja ntar sini lagi dah mana lu jelas betaheun orang Arab di urang ye itu surga di urang mah tuh surga di urang mah tuh panas aya teu sabaraha panas tiris aya teu sabaraha tiris coba di Uzbekistan coba di Madinah geus tiris gartihan Masya Allah lamun geus panasna ya Allah ya Rabbi datang ka di urang dipersiapkeun semprotan-semprotan musim panas abi di Indonesia ya Allah atuh ieu mah geus surga Firdaus iku bae atuh awewe ka urang nararanya bae nararanya bae maksudna Masya Allah lemah lembut ka urang komon nini mah nini mah geus pokona mah cerewet geus nararanya bae di urang saru tebetah di Indonesia sopan santuna aya iyalah keaslian Indonesia anu bener-bener pri kemanusiaan adil dan beradab mata ulah dileungitkeun eta manusiaan yang adil dan beradab masyarakat mah adil jeung beradab teh aya masyarakat mah adil jeung beradab teh mengharapkan justru anu kurang beradab kurang adil teh ti pamingpinna sorangan gila kurang tumbuhkan kembali coba dihudangkeun deui urang kuari mah kemanusiaan yang adil dan beradab coba tah Pancasila butir-butirna teh ulah dikamasyarakatkeun coba tah di kabupaten bae aji aji maksudnya atuh aja urang leuleunnya nangis teu adil teu beradab atuh nah kos kitulah na ieu sakelumit hadis ke bakal diperpanjang di hareup wallahu